Duh, nikmat kehirup sore-sore nangkring kudut cut mah poek mah euy. nah Aing mah ruksak deui. on nah ditutup on ieu ge on Ruksak ieu mah eta tingali hampura mah teh tadi. isuk-isuk nepi ka sore aing nyebut tengah jebut budak jangan cireng Ditutup. Hampura mah asli mah teh kahaja ieu mah. iya jangan Sugan teh ruksak euy. Udah bagus 3 jam ya syuting. iya ya yang kopi deh orang tadi Capek emang syuting duaan kieu mah. on orang boga ide on Kumaha? orang nyieun ieu on audisi Mang, hadir Mang. Naon mah? Ka dieu we. Kekiluan audisi Mang. Audisi naon mah? Audisi Molly Creator Idol. Atuh keluar atuh kitu mah. Kebenaran cita-cita pisan atuh teh urang teh. Ya teh, Wah sing dekeun. komat tanya. Siap. Poe Minggu. Siap. Nuhun Mang ya. Ih, bensin sama deui wae. Mang, boga korek Mang? Aya, mambut Mang. Nuhun Mang. Kunaon jelema teh? Bensin urang dibawa. Aya jelema euy. Mang keur naon Mang? Ieu keur meresan kenteng ya. Mang, hayang rubah nasib. Kumaha carana? Daftar ieu Mang lah. Jadi artis. Di artis. Rek ngiluan moal. Kumaha rek ngiluan moal ieu? Cingali cobaan. Datang poe Minggu Mang. Molly Creator Idol. Teh maksudna nomor jang naon ieu teh Kang euy? Satengah arti urang mah artis segala. Pokoknya mah datang memang. Insya Allah robah nasib teh mah. Omat poe Minggu Mang datang. Ya. Ayo Mang. Ayo. Panas ieu dieur ka tadina jelema. Ayo. Mang, ka dieu Mang. Ka dieu Mang. Enon. Mang, rek ngiluan Mang. Ngiluan ieu Mang. Pencarian bakat acting Mang. Itu bisa pencarian bakat acting. Namun dengan jodoh, daek di daftar daek nang sabaraha dibayar kontan. Ada teu daftar Mang ya Mang. Naon kopi? Oh tuh Mang ya, kopi. Aya kopi mah Kamu jeung sok rokok lah. na Mama. Aya sok ayeuna kayak coba teh nya. Asli Mang. Kopi asli lah. Tapi kadenya tanya. Siap Mang, siap. Hampura. Mang kopi jeung rokona ge beak. Ane ge hampura Mang Jodohna ge can aya. Teu balik di dinya mah. Nah kayaknya itu lieur atuh. Mah teu rokona Mang. Geus awal. Kamana deui neangan geus lieur ka ditu ka dieu can maneh wae jelema. Ieu kudu gerak-gerak buru menang peserta. Mang, Luas wae maneh teh. ada ka mana? Ieu nih keur neangan ieu nih jelema ieu Kas peserta. Mari eta naon kertas? Lieur neangan jelema ka ditu ka dieu. Ces urang aja. Siap wae jailan. Tah gawe mana embung? Apa tuh? Ayeuna keur dibutuhkeun nih CPNS. CPNS teh naon? Eta pegawai negeri. Gak usah kau tuh mang daek urang mah, bener. Asli? Pokoknya datang poe Minggu nih. Urang datang atuh. Mamang rek ngebocorkeun ya. Supaya didinya lolos nih. Mah, apalkeun Pancasila jeung undang-undang. Pancasila undang-undang. Tuh mah. Datangnya omatnya. Nuhun mah. Ya, mamang we heula. Wah, ieu jelema sakti tiang listrik diajak badangi. Digana ieu
manusia penangkal petir teh masalah ini. Kang. Naon Kang? Kang. Hebat si Akang. Naon? Eta tiang listrik dia ngobrol naon, Kang? Tiang listrik? Heeh. Iya, yang ngalih tiang listrik teh. Oh. Bener sakti si Akang. Kumaha kitu? Ieu we Kang lah. Iluan audisi Kang. Audisi naon? Pokokna mah dongkap poe Minggu we Kang. Payeun ke tapalkeun nya. Omatnya Kang. Tapalkeun? Heeh. Sakti si Akang. Tapal. Cik mah kadang ngaleos ka mana eta teh? Teh tapalkeun di mana? Dinu tiang teu meunang derek pina teh. Di dieu lah tapalkeun. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Jametku. Oke, ketemu lagi di acara spektakuler, bombastis, pokoknya mah juara sawakandaeun. Oke pemirsa, di acara pencarian bakat ini nih pemirsa, Molly Kreator ngadain pencarian bakat yang sangat-sangat selektif di seluruh negara Wakanda. Nah, kali ini yang sudah daftar itu sekitar 100.000 jiwa pemirsa. Nah, tapi yang hari ini yang datang itu hanya 4 pemirsa. Nggak apa-apa ya, yang penting mah meriah. Halo, namanya Abdi Dadan. Kasarian Abdi nyak itu ngurus kembang. Sareng di mana aya gula, di ditu aya dadan. Nyata kopi, pami siapkeun we ku pamirsa mah kopi-kopi di bumi we mah nya ku abdi dongkapan. Motivasi Abdi ngiringan audisi ieu nyaeta kangge mengurangi pengangguran sareng jombloers Indonesia nya. Tong hilap pami aya anu jombloers siga sim kuring 1 jiwa nya. Mulai audisi euy. Mang, jadi orang teh butuh karakter anu kahiji mah keur manggung di series teh nya si RT. Ieu karakterna teh butuh kolot tapi Cocok lama RT mah single daddy. Boga budak hiji. Bisa. Tuh aya geus asup dah sah. Aya tuh cobaan. Mangga peserta anu sebenarnya itu nomorna itu ketinggalan gitu. Yang nomor sakitu lah, perkenalkan diri. Nami Abdi Dadan. Linggi di mana Kang? Abdi di Bojong Sereh. Kang Dadan motivasina ngiringan Molly Kreator Idol naon Kang Dadan? Abdi mah ieu we kangge ngisi waktu luang. Berarti jelema sibuk ya on. Atuh salah audisi kali mah. Cintanya. Kang atuh ari akang teh berarti jelema sibuk tuh Kang. Da abdi mah sibukna kitu kurilingan hungkul. Kamera eta itu di lampu nu sararieun ih. Dupi Kang Dadan tas berkeluarga teh acan. Tacan abdi mah. Oh, masih single geuning on. Kepayu juga euy. Makin naon on? Bau. Bau naon on? Dahar cenah. Geus. Oh bieu on. Ngarebet deui. On tanya deui on. Kemana emang Korea bau. Tahu. Bau bak sampah saeutik nu baper. Danger bau. Kang Dadan eta nah nganggo acup koko bade ka mana? Nebe mah bade ka masjid pi warang adan tapi ieu aya nu megat bieu teh. Atau bisa adan ya? On. Mandi titah jadi adan. Cicing cuma sutradara. Adan abdi mah tukang adan. Sok ayeuna mah tes adan heula lah. Hari ieu audisi naon? Kadang kita adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mang alus mang euy. Alus adan Iya. Tapi teh acting mah Cobaan we on lah. bayar. Geus we bikin on lah, geus hade ieu mah on. Siap. Bikin on. Mang, lolosnya. Lolos hade.
Itu biasa dipasarkan ke supermarket. Nah ke supermarket. Oh, ke Alpageti asa asal Indomaret. Nama sarwana. Eta audisi keur ieu tiket lolos didinya. Nya nuhun atunya ieu nya. Alhamdulillah. Kumaha Kang? Oh, golden ticket mantap. Alhamdulillah guys, lolos. Buat cewek-cewek yang di luar sana, hati-hati. Nih, jadi aktor KDI. Wah, luar biasa guys. Ini aktor sejati guys. Hati-hati para gadis. Alhamdulillah ya Allah. Tadi nabade ada nabi temang digeruan gerak. Wayah nawe mah. Alhamdulillah. Ya, Oke, terima kasih. emang ah. Mangga. Itu guys, tadi luar biasa guys, peserta pertama guys. Nami Abi yoga keseharian Abdi ya biasa we Abi mah tukang ngelapan mobil di double di Dudungan. Berarti pasti Abdi gabung di dia dah kumahnya cita-cita anjeun penyanyi beberewe kan we gitulah. Si RT geus karena teh si Acung Boim. Iya mang si Acung rada hese mang. Masa. Woi. Oh, iya urang keur ngabahas. Kumaha? Iya karakter si RT mah pan geus ieu si Acung. Si Acung rada hese euy. Si Acung Sorana leutik, awakna badag. Kumaha? sugano ya tuh aya peserta anu cocokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mang. Hah? Itu peserta. Peserta. Sok tepangkeun. Nani Abdi Yoga linggih di Bojong Sere, Desa Batu Karut, RT hiji RW hiji. Hop. Nah panjang teuing juga yang sus penduduk. Ai eta naon? Mau gitar ka mana? Didinya di bejaan teh audisi naon? Di bejaan on kamari geus di barajaan mau audisi mencari bakat talent keur ieu aktor. Abi tos nyiapkeun lagu teh Kang. Kamu mau gitar mah di dieu teh bener. Nah, peserta teh. Geus kampe walakeun geus bener kamari ge. Abdi bade nyanyi, tapi tiasa teh juri kalorela. Isin Abi mah. Mang. Nah, lieur peserta tadi mah. Kalau titah keluar juri Coret on geus balik ah. Kela tukang. Aduh, kela pasien kesempatan Abdi we. Sekali we. Geus kumaha maneh we Sis gone all of my life. Acung. Nah, Kang. Iya, Kang. Kumaha Abi? Ditampi teh. Cocok, Acung. Cocok pisan on ieu mah. Sora leutik, awak gede, mantap. Canak mah Canak Kang lah eta Kang. Ya Allah katurun ditarampi. Iya kabar Kang ge si Bapak di bumi aduh. Eta ka mana? Eta Salah jalan euy. Ka ditu. Oh, lepat ya punten ya. Oke pemirsa, kita tunggu. Ini peserta favorit saya nih. Yeah boy. Alhamdulillah impian. Alhamdulillah. Udah tiket. Alhamdulillah. Dan Selamat. penyanyi teh geningan. Pemirsa penyanyi. Da ieu mah audisi artis ieu mah. Teuing pokona mah penyanyi teuing. Pengen jadi penyanyi mau. Pemirsa. Oke lah pemirsa, selamatlah buat peserta ya. Canda hari teh lapar euy. Jadi tuh kemarin. Oh itu bensin orang tuh. Saha ieu? Itu makan sama peserta nih. Pada kasih Kang. Ada anak bensin itu kasih akang itu. Si ganu bingung mah. Tieur ieu. Ria ya naonnya seueur lampu kieu. Kayak kamera deh. Itu karena audisi. Jadi nyapal teh ya audisi. Audisi naon? Mang asa bikin ngaco ke dieu teh. Tieur ya. Geus dinya ngiluan audisi lah. Iya, TPL-nya nya. Eta tempelnya sekarang di undana. Iya, tempel. Nah.
Bisa nyanyi tuh? Tuh. Hari acting bisa. Tuh. Mana rek naon ka dia atuh? Segala tuh bisa mah. Mana bisa naon atuh? Ini ada anak bensin abi mah ka dieu teh. Mang. Udeng. Geus jadi si udeng cocok. Udeng. Canak Bang. Deng, cokot deng. Ari teh tiket naon teu ngarti. Lolos, mana teh lolos. Ngilu jadi anggota Moli Kreator. Abi mah ronkeun sareng beas. Puguh sia teh dapet tiket bansos. Ya, dengekeun mana teh. Batur mah bersusah payah yang menangkeun tiket kieu teh. Untuk anjing beas. Geus mana teh lolos. Main film. Wah, udeng geus menang. Nah, balik deh. Ari beasna iraha. Tahun hareup. Nami Abi Tony Nugraha, keseharian abdi teh kalaresan menuju fokus ngasuh putra. Alhamdulillah neme lahiran. Motivasi Abi Abi hayang janten PNS. Poe kedua. Sisa si Boim mah aja si Sabto. Ya si Boim jeung si Sabto. Ngorong. Bae atuh. Si Boy mah kieu karakterna polos. Ada si Sabto kumaha nya jangan kepikiran. Wah, keweh pikiran mah geus ningali jalamana. Karek dipikiran. Karena bae lah nang karakter si Boim heula. Itu peserta geus datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampurasun. Rampes. Dia kunaon seserian wae. Mah. Hari itu betulan di dinya teh. Ada pisan lu. Abi tos siapa audisi bade UUD atau napi Pancasila, Pak? Nah, Pancasila jeung UUD. Ari mana sampai jalan naon kemarin? Langsung wae, Pak. Kela. Ai di dinya rek audisi naon ka dieu? Mang. Apaanan janten pegawai negeri, Pak? Bener didinya mah bebaturan sorangan di jailan. Janten kieu Kang. Ieu teh audisi film. Janten Moli Kreator teh penilarian aktor. Hari akang tiasa acting. Nah, acting, Pak. Tosnya Pancasila. Abi mah datus apa, Pak? Nah, jadi ngatur. Sanes Abi ngatur, Pak. Abi mah tiasa acting mah. Sulapnya itu banyak, sulapnya. Perhatikan, Pak. Itu burung terbang, Pak. Terbang burung. Nah, hingga, Pak. Plak. Ini bekerja, Pak. Lama ini bekerja dia, Pak. Lalu dia 9 bulan kemudian dia jadi bertiga, Pak, berangkatnya. Begitu, Pak. Kang atos ya, Kang. Uyuhnya. Tuh, Pak. Abi teh tos ngapakeun sawawengi. Sulap abi tos bebeakan. Jeung ganjel. Nih, duduk, Mang. Istimewa nih. Dong. Nih. Kunaon jadi daruas gitu? Sih. On, geus tarima on mah. Geus kenal mah. Pak. Pak, ieu cana ke Pak Wios. Oh, ditampi, Pak. Abi janten PNS teh ya? Lain nih. Lain jadi CPNS, jadi aktor Moli nih. Baik jadi aktor oge. Daripada jadi nanaon. Bedog jeung naon nih. Alah, Kita mah daun cau ku barudak. Pokok Mangga tuh, Pak. Nun. Si kehead. Gete ngalor ke dokter rek naon? Malah daun cau. Harga diri mah euy era ayu. Kalem on. Teu kumaha aja tiket geus dibikeun. Kalem lah. Geus we eta mah on. Jadikeun karakter si Boim lah. Ayu paksa. Oke, selamat sore. Ketemu lagi nih di hari kedua ajang pencarian Moli Kreator. Oke, di hari kedua nih ada satu peserta yang lagi di audisi sama para juri yang keren-keren dari Moli Kreator. Ini ajang pencarian yang luar biasa dari Moli nih. Nah, kita lihat nih di dalam mereka lolos atau tidak nih. Nah, ini ada satu peserta terakhir nih ya. Kita tanya nih, lolos apa enggak? Dan kita
Kita lihat kostumnya guys. Keren. Tahannya anak bedog Kang. Aya naon di lebat Kang? Ari dia nu boga tangkal kebon jauh di mana Kang? Aya naon gitu tukang jauh? Iya Kang, abdi hilap. Bari ngala daun cau, tadi baru dak, bari ngala liwat. Sugan teh naon. Iya Kang, saya tuh nuju live di TV ya. Ngaliput pencarian bakat ya, Molly Creator. Kumaha tah di lebet teh tah? Iya Kang, abdi mah di pasien ieu ngungkul. Atuh ieu mah menang berarti di jero. Da abdi mah di wartosana daftar CPNS Kang. Wah. Aneh ieu mah peserta teh pemirsa. Tapi lulus sih teh, tapi masuk Molly Creator ya. Cuman aneh ya dandanan. Soalnya nyalak bedog. Tapi tenan naon pemirsa, nu penting mah janten artis Molly Creator. Pemirsa, itu dia hasil wawancara dengan peserta yang ikutan di ajang pencarian Molly Creator. Sambil nunggu tuh peserta di dalam yang satu lagi ya pemirsa ya. Kita rehat dulu nih, ada iklan yang mau lewat. Sip lah, guys. Kang, hari anu beri kebun cau teh di mana? Duka di ditu meureun. Iya mah. Prediksi saya pemirsa, emang bakal jadi boim dia. Tinggal kira. Pokoknya mah lihat deh nanti lah nya. Itulah pokoknya mah boim. Perkenalkan, nama saya Yudi Fauji Humaydi. Saya bekerja di anak perusahaan PLN Group. Keseharian saya ya begitu bekerja dan mengurus anak di istri. Motivasi saya biar saya bisa masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena saya bisa menghibur orang. Nanti orang yang terhibur dengan saya bisa membawa saya masuk ke surga. Opat, enak deh. Tinggal lengan 2 deui on. Berarti si Sabto jeung si Abang Eta tinggal eta on. yuk asina ruas sebentar untuk itu. Eta si Tommy lamun lain babaturan. Tadi ya. Bang kepaksa we teh. Itu mah peserta dulu. Nah, ini pakai baju PLN balik gawe itu kemarin. Teh ini jana mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Kang, da abi mah teu nelpon PLN. Harurung lampu. Perbaikan bener. Iya lampu harurung ieu. Kan kami bareng ngiringan audisi. Pernah serang akang kamari di gaduh di tiang listrik di dinya teh. Emut. Oh, apal ieu mah Kang. Bahasa hari teh bahasa nuju caket tiang listriknya. Narik kenaon di tiang listrik. Kayak mana ada kecicing di tiang listrik. Tapi Kang, eta nah nomornya tadi anggo Kang. Maka mana kan nomornya Kang? Oh, nomor? Kan kamari dipasang kan gua abi di tiang listrik. Mana itu kamu di tiang listrik kata nomor teh Kang? Nah, kan disimpan di tiang listrik. Eta kerah dicanak Kang. Mana itu nomor sedot WC borok abi teh ditapolkeun di tiang listrik. Lain eta. Apaan kan dia teh rek casting dirinya teh. Rek casting jadi aktor lain. Cing di bidang seni bisa kumaha bisa naon? Tiasa naon Kang, abi mah mung tiasa ngomel listrik, manawi teh manggil ka dieu teh pi orang ngomel listrik abi ka dieu teh. Mang aya dinya jigana teh mere teh sagawayah we nu aya di jalan. Hanya tuan da lieur atuan yang ka ditu ka dieu gedor ka ieu mah geus bikeun wae atuh pilih-pilih nu aya atuh tong sagawayah kitu. Baiklah geus lawan lah. Kieu we Kang. Molly teh sisa 2 karakter deui nya. Aya Abang sareng Sabto. Tapi ditinggal ku abdi mah akang jigana cocok jadi abangnya. Biasa nyarios Batak tuh. Bahasa Batak. Tiasa Kang abi mah. Tuh bisa. Ari bahasa Madura tiasa tuh. Logatna ima logatna ari ngomong mah tetep Sunda. Ngomong Madura tuh Kang. Ngomong Madura Batak. Cak pernah abang oge keluar kota mah abi mah cicing di Sunda di dieu. Jadi mung tiasa bahasa Sunda we, logat Sunda abi mah. Geus we tuh dicontohan Kang kieu model kieu. Ieu ngalogatkeun bahasa Madura Medan ieu. Madura Medan. Ari mana di mana? Geus daare can. Ari di labang. Bang eta nu di tangan ku urang teh Bang.
Eta abang, abang, mamang jadi abang heh. Asli Lolos. Urang asli. Jauh-jauh neangan ieu aya jelema di dieu geuning. Urang jadi abang. Heeh. Kalau nggak ngobrol itu. Tah kan gitu acting. Ieu tengah aja, bi tengah aja. Jadi abang tinggali. Langsung lolos. Model gitu. Ayeuna kieu. Akang ku abdi dites lah bahasa Jawa we, tapi logat Sunda. Bahasa Jawa, Sunda. Biasa sakeudeung. Tapi teu tiasa ngobrol Kang. Be, geus ngomong teu bisa deui wae. Bahasa Jawa, logat Sunda. Contohan on kundinya on. Kieu tuh contohna mah. Ari maneh di mana? Nah, teu balik-balik. Tah kieu, tah ieu geus maneh dina. Naon ai maneh kieu-kieu? Eta cocok pisan jadi karakter si Sabto. Nah, ai maneh da urang sutradara nagelain maneh atuh. Bingung ngatur. Tah model gitu, Mas. Terkawasan Kang gitu mah kadang meunang ge. Kieu ye. Ari mana geus di mana? Geus lila teu balik-balik. Jika urang kamari geus uling ka Surabaya ngomean listrik. Tah gitu. Nice, Tadi atuh maneh teh. Cokot Ih, bawa dua tadi bareng ge. Bener teh bener. Dua tiketnya. Bener ya? Was mang koyana mamang euy. Lengkap kabeh eta si Sabto teh nyangka euy jadi si Sabto tadi ngomong gitu tah. Nonton teh gitu. Tuh bisa geuning eta bisa. Yes, aing ngorangkeun Puas urang mah bener koyana mah. sok karakter nanang jadi kasih karakter abang ade urang. Udah atuh eta mah ieu teh aya si nu audisi disebutkeun HD. Kalau butuh Tapi bener dah HD. Oke pemirsa, ini di hari terakhir nih, hari kedua. Antusias peserta sangat luar biasa pemirsa. Nah ini ada satu peserta yang kostumnya sangat-sangat bagus banget nih pemirsa. Kita lihat ya. Ah, kumaha Kang? Kemana? Lolos. Lolos nih tiket pakai dua. Wah, dua pemirsa. Ngobrol-ngobrol dulu dulu. Ah, kayak dia ngobrol-ngobrol mah. Tek pamer lah ya, boga dua tiket saya mah. Rek langsung gawe deh enak. Wah, iya mah sombong pemirsa. Ah, cicing lah. Kadi. Oke lah pemirsa. Hari ini kita tutup dulu ya audisinya ya. Semoga sukses para pemain semuanya. Oke, assalamualaikum. Oke pemirsa, di hari terakhir nih, hari kedua yang sungguh-sungguh luar biasa nih lah pencarian bakat ini nih, karena memang ratusan ribu pemirsa sawakanda gitu nu ngiringan teh ya. Tuh main-main dia peserta teh. Nah, kita udah dapet ini aktor-aktor dari Molly Creator pemirsa. Saksikan pokoknya tonton terus pemirsa. Jangan lupa jamet. Ciao pemirsa, go. Ayo saya Asep Totong Sambari Asep. Di kota mana Asep? di Bogor. Ulang-ulang wae. Ngarokok? Kopi mah baik. Tadi tawaran rokok dan minta kopi. Iya. Kemana security teh nya? Security?